Udin? Mohon, Mak. Ya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon, antosannya, Mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya, sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Teu, Bu. Sumpah, abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan, Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus. Paling enjing, Bu. Uwina ka bumi nyedak sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung, oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna paeh kan? Mohon, Bu Guru. Tah lamun kitu cobi Udin jieun kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu, Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan, Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebeleun maneh mah. Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebeleun. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna awahna naonan. Nah, emang kemarin nginjem si Din naon anu judulna naon kitu, Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh si di cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Hei, kadea gara. Naon? Mana apa tuh panjangna ITB? Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ka maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin? Naon mak? Kok naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Pokona mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu. Sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama Ibu, ari Ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit. Mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang mah sok dijieun ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana reka mana kehola atuh. Kan mana can ngobrol. Jago mana teh naon? Sorry, saya mari kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya Pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun pebalatak kitu. Ini Pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokona mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah Pak. Nah, kunaon kitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi Bapak. Dari Telkomsel.
kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah, diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeahna I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Papa, udah nayang kelenci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Ah, nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor ke si pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah teu mentana naon. Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun, upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak, abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe Dok. Kumaha carana nya Doknya? Ah, gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulemnya. Oh, gitu Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan Merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kan tenan. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh, gitu. Upami teu lepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Panas 3-1. Kela Kang, nah kunaon eta jelema gigireun urang bet seseriannya. Siga nu budeg geus puguh urang mah keur ngarobrolnya. Karunya nya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim Dok Alim mau turun abdi mah ngeunaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Ya, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun ieu nya. Tuh, tingali. Koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya.
Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tinggalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya, tuh, tingali. Wah, bener eta tangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan mana orang Jepang euy. Cik, mana? Orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laler ah. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laler? Ah tingalikeun we. Kuringan saukur boga bedog si cepot. Tingali ya. Gening, lalerna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Yuk. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laler geus disunatan kurang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto. Ari soto mah teu bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Enggak. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Puguh we Pak da abdi mah reuwas da nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian. Buru. Emping naonnya euy? Taluk. Lieur ah. Taluk. Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Dok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya dinu TV. Daun Nata Negara. Alah, terame ah. Dauno Kasino Indro. Beleguk ah. Dari Telkomsel. Udin. Naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Taluk? Teuing teh nyaho. Taluk? Heeh. Kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Saha jenengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrei. Penyawat? Wasir. Moal was-was gitu lah lanong di dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel.
Udin. Naon Mang? Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil. Ayo kasabet di. Henteu Mang, Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon Pak. bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din, nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop, hop. Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige, naik angkot. Ayo Mang, ka Buah Batu. Yo. Mang kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkosna Mang, angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, nangikeun Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Uing atuh kan tentara kamar ge ngahukum mati teroris. Nya Pak jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewak. Nya jagoan Bapak